Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Qala mu'allif rahimahumullah Qaddasallahu sirruhum nasallallahu bantan fa'ana bi'ulumihim nafa'an mubarak lana udhikana sa'ijmain ghafarallahu dhunubahum wa rahimahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahkimu ari ieu eta ngahukuman. Ikhtaro geus pilih saha asyamiyuna penduduk Syam, Umar bin As ka Umar bin As. Wakhtaro jeung geus milih saha al-Iraqiyuna penduduk Irak, Aba Musa al-Asy'ari milih ka Aba Musa al-Asy'ari. Pajtama'a tuluy narima pakumpul itu Syamiyun jeung Iraqiyun ba'da bidaumatil jandali kumpul di dumatil jandal fi Ramadana dina sasih Ramadan sanata 37 dina taun ka 37 minal hijrati tina hijrah. Wattafaqo jeung ittifaq itu Umar bin As jeung Aba Musa al-Asy'ari alal khala'i kana ala khala'i aliin kana mecatna Sayyidina Ali wa Muawiyah sareng Muawiyah. Fa'alana tuluy mere nyaho saha Abu Musa al-Asy'ari khal'ahuma kana mecatna itu Ali jeung Muawiyah. Walakin Amr bin As jeung tatapina ari Umar bin As khala'a eta mecat itu Umar bin As aliyan ka Sayyidina Ali wasabata jeung netepkeun itu Umar bin As Muawiyah ka Muawiyah. Faraja'a tuluy balik saha Asyamiyuna penduduk kota Syam ila Muawiyah ka Muawiyah. Pabaya'u tuluy ngabeat itu Syamiyun hu ka itu Muawiyah bil khilafati kana jadi khalifah. Wa khoda jeung tandang saha kulun saban-saban sahiji min humati itu Ali jeung Muawiyah yasta'idu cawis-cawis itu si kulun lil qitali kana perang. Qitalul Khawariji ari ieu eta peperangan Khawarij, kaum Khawarij. Al Khawariju ari Khawarij hum eta ari itu Khawarij teh eta alladzina jalma-jalma tolabu anu nyuprih itu ladzina min aliyin ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ijabatat tahkimi kana nyumponan hukuman. Summa kharaju tuluy kaluar itu Khawarij min jaisihi ti bala tentarana itu Sayyidina Ali. Wadhahabu jeung indit itu Khawarij ila Harura ka Harura. Wa adaduhum sareng ari bilanganana itu Khawarij eta 12 namunana alfan rebuna 12.000. Summa syara'u tuluy tandang itu Khawarij iya isuna ngajadikeun itu Khawarij fi tilkal jihati dina ieu jalan fasadan kana karuksakan. Fazahafa teras berjalan saha Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu alaihim ka itu Khawarij. Wa qatala jeung merangan itu Sayyidina Ali hum ka itu Khawarij fi bin Nahrawani di Nahrawan. Fakutila teras dibunuh saha mudomuhum gagedena itu Khawarij. Wa farro jeung kabur saha lahoruna anu saurehna deui. Wan tahaza jeung ngagunakeun saha Muawiyah fursatan kana peluang insyigoli aliin fursatan syigoli aliin kana peluang katungkulna Sayyidina Ali fi qitalil Khawariji dina merangan Khawarij. Fawalla teras ngangkat pimpinan itu Muawiyah ala Misra di kota Mesir Umar bin As mengangkat pimpinan ka Umar bin As.
Wa kana sareng bukti alaiha eta tetep di itu Mesir Muhammad bin Abi Bakrin ari aya Muhammad bin Abi Bakrin min kibali aliyin tina palbahan Sayyidina Ali wa qatala jeung merangan itu Umar bin As hu ka itu Muhammad bin Abi Bakrin wastawala jeung ngawasa itu Umar bin As alaiha ka itu Mesir wastawala jeung ngawasa itu Umar bin As alaiha ka itu kota Mesir. Maqtalu aliyin ari ieu eta terbunuhna Sayyidina Ali. Itapako geus ittifaq saha salah satun tilu urang minal khawariji ti kelompok khawarij ala qatli aliyin kana rek ngabunuh Sayyidina Ali wa Muawiyah sareng Muawiyah wa Umar bin As sareng Umar bin As. Walakin lam yanjah jeung tatapina henteu lulus saha ahadun hiji jalma oge minhum ti itu anu kabeh ti itu salas illa Abdurrahman bin Muljim kajaba Abdurrahman bin Muljim fa innahu maka sanyana itu Abdurrahman zahaba eta indit itu Abdurrahman ilal Kufati ka Kufah wa doroba jeung neunggel itu Abdurrahman alian ka Sayyidina Ali fi jabahatihi dina ta'arna itu Sayyidina Ali bisaipin deunggel na teh ku pedang masmumin anu diracunan. Bahwa sareng ari itu Sayyidina Ali eta kharijun anu kaluar li sholati subhi pikeun midamel salat subuh. Fatufiat teras dimawatan itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ba'da yaumaini dina sabanda dua dinten dina sabanda ditenggel ku pedangnya. Wadalika sareng ari itu kajadian teh eta sanata 40 dina taun ka 40. Wa umruhu sareng ari yuswana itu Sayyidina Ali eta 37 naonana sanatan tauna wa muddatu khilafatihi jarang ari waktu kakhalifahan itu Sayyidina Ali eta sanawatin 2 tahun wa salapan ashurin jeung salapan pirang-pirang bulan 2 tahun 8 bulan wa dufina sareng dipendam itu Sayyidina Ali bil Kufati di Kufah. Amma Ibnu Muljimin anapun ari Ibnu Muljim fa innahu makasanya itu Ibnu Muljim kutila eta dibunuh itu Ibnu Muljim ba'da an udziba dina sabada yen disiksa itu Ibnu Muljim. Adasul arbauna wallahu a'lam bishawab.